caritaan kos kieu teh babari praktek nama moal anggeus 10-20 tahun hayang inpiron. Urang ninggalkeun makhluk, ninggalkeun dunia, ninggalkeun setan, ninggalkeun nafsu, praktek namun nu ngabimbing macan pugu bisa. Sangkilang aya nu ngabimbing ge sakitu hese ieu keur dongeng, jelema diangkat jadi wali. Ya otomatis kudu kos kitu. Aya kiai kuari ngaranna Kiai Khalid di Irak. Santrina loba. Suluknya biasa. Kabelah dia di deketan ku pemerintah, di deketan ku pada bere kursi, di bere murid areueuh. Murid areueuh ngaji mingguan ge anu tata dina aya nu ngadaengkeun ku areueuh. Dina aya ge narundutan. Dina aya nu ngadaengkeun undutan. Saal jasa. Pan nyayomkeun ngaranna. Ayo murid teu ngadengkeun guru teh nyayomkeun sarua jeung kieu kiai babagi bae kiai-kiai kula-kula kiai ngocomang kula badek dundutan pan tolol eta kos kitu sarua jeung kitu manana cak ahli munazarah mah cak ahli munazarah kan gitu awak bacakeun geura kaidah munazarah sarua jeung kitu entar kalau urang dulu murid nundutan geus bae wallahu a'lam bissawab.